Langsung katanya kamu kurang rada diuan ayo saya ke bangsa katanya Bang, ayo orang sambarkan lah. Ayo lah bos lah. Ayo bangsa ya lumayan. Bagus ngelarisan tuh bos. Ayo ah. Ayo. Ayo. Tahun maksud didinya ngaliwat teh putan-putan acan jualan didinya dia di dia. Punten abi mah teu terang namanya icalan di dieu. Nah, Apal aing mun kawasan di dia. punten Kang, abi mah tos pawartos ka Pak RT. Alah, nulis kamu bacot. RT mana? Udah bebeja ke RT kieu carana mah. Punten Kang, abi bade nyauran heula Pak RT. Yo, rek bebeja ka RT mana? Yo, ka aing ngadieu leuwang. Heeh lah sok. Jing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau bet. Alhamdulillah. Naon Kang? Aya kieu ye. Kieu Kak, Pak RT. Kieu Pak RT. Abi teh nuju icalan. Karasan aya nu malak abi teh. Kumaha ke eta Pak RT? Sahan malaknya, wanianan malak di darah dieu. Hayu atuh urang tinggal Pak RT. Ayo atuh, Bang Firali. Mangga Pak RT. Mana teh? Oh di itu Pak RT. Mangga. Ini kan kepilancar aing di bawah teh. Kumaha ge? Iya orang preman teh. Ceprek kan kalau pulungan kieu mah. Lah, manawi teh sanesaan jantan RT teh. Anu mas kieu we, yang campur tah, anu dagang. Campur. Ai bener sukan teh lain maneh. Campur teh. Lah, punten atuh aa. Punten aa nya. Mata kitu loba gaya garawe. Punten. Teng. Ayo anu balik we. Ayo. Mati sepuju. Nuhun pisan Pak RT. Karena bantasan anak. Ayeuna mah eta we, ayeuna mah enggak membahas gratis ya atuh Pak RT. Tuh, wah edan.